naon bet aya rasa kabita ku amal batur, naon bet aya rasa siriku kamuliaan batur. Tah ieu pangeukeun filsafat selain tauhid nu salami ieu tos lebet kana jero akal urang gitu. Tamatak pamitos terang da dasar ieu mah da amal urang keur urang, amal batur ge keur batur. Kantun jongjon we midamel kahadean gitu. Teu kudu hayang jiga si itu da lain si itu gitu. Teu kudu hayang jiga si ieu da lain si ieu. Urangnya urang gitu. Urang gaduh garis takdir sewang-sewangan kantun sing jongjon we panggilkeun sing jongjon gitu. Midamel amal kahadean anu kadada kaduga ku urang gitu maksudna teh. Ulah dugikeun ka hayang midamel perkara anu memang saresna mah teu aya modalna di urang teh kitu. Padahal bab midameleun kahadean teh unggal dinten ge nyampah gitu ya. Malihan syukur gitu. Malihan da moal kakirangan amal soleh akhir zaman mah. Pan pidameleunna ge sakieu balatahna kitu ya. Pidameleunna ge sakieu legan. Da moal saepeun pidameleun salarasna mah kitu. Ngan lamun aya cara pandang hayang jiga si itu, hayang jiga si ieu, tah eta teh pidameleun payunan menjadi teu katingali gitu. Jadi ajol-ajolan teh hayang nurutan si itu padahal teu aya guratna kitu tah maksudna.